Uh, lieur aing dari negara out-outan kieu. Nu sabelah teu kaur hayang perang bae, nu hiji hayang memperkaya diri bae. Mun aing jadi penguasa negara di Amarta, nu korupsi ku aing ditewak heula moal waka di penjara. Aduhkeun heula ku aing jeung Bagong. Mun can eleh diadukeun jeung Bagong. Adukeun deui jeung Buaya. Lamun masih can eleh, ganti jeung Maung. Lamun langsung dihukum mati, moal rame ieu. Eta karmanu tukang maling duit rakyat mah. Walong nya. Lieur aing sampai ka kiwari ieu. Aing nyaho sang sarakyat eta kumaha ditonton ku rakyat karak eta rame. Lek, Wih, tadi lah aing udah makin pusing baturan tanya nyeluk aing. di baturan aing yo. Mun senang tepoh kong buka kopi. Aya kopi mah yo seduh wae ku dia. Sakit tuh tadi ya. Teuing lah. Naon. Naon. Pusing geus kiwari mah aing lah mikiran negara wae. Pusing kamu jadi pejabat dia. Jadi rakyat itu pusing. Macul aja. Namun aing jadi pejabat mal pusing aing nu korupsi langsung ditewak adukeun ku anjing mau. Setuju dia aing jadi presiden. Mun aing nu maling ngadukeun anjing jablay. Nah, siang itu wae goblok. Sarwana sia ge. Mun aing maling ngadukeun anjing jamet deh. Sia kahayang tamah. Lain hukuman aing hayang disitukeun mah. Pamiluan bae. Ampun. Geus tebakan wae jeung aing dah. Aing daripada mikiran negara aing. Nebakan naon deui segara aing ngajawab sugan bisa ya. Sia apal sepeda listrik. Apal? Sepeda listrik kan diciduk sepeda listrik. Lamun dibawa ka kota usaha di ieu na, ditilangna ku polisi atau ku PLN. Ya pasti ku polisi. Mau ku PLN Nyalain tugasna ge ngahadekeun lampu pae gitu. Nyalain atuh. Naon? Ku PLN. Sabab Apaan sepeda listrik. Heeh. Teu mawa KWH ka jalan gedena nya ditewak ku PLN. Atuh pan geus nang meuli meureun. Aya suratan naon salahna teu mawa naon kitu. Nya kan ieu sepeda listrik kan. Nya. Listrik eta kan tina ieu KWH. Lamun ka jalan gede teu mau KWH nya ditilang ku PLN. Bisa bae dia. Di mana-mana ge. Nah, make helm arek ditilang. Maknya nu mawa sepeda listrik ayo bae ngagandong mawa KWH. Rek nyetrum sama nyetrum lauk, nyetrum jamet. Jamet malah setrum. Ya, aing boga ya. Pertanyaan dengan Asia aja. Aing beliin pertanyaan sih. Naon? Aing tadi ngerti RT. Yang tadi ya kunaon? Nyantu nyaho. Pak RT pada bawakan kopi. Yo, si Bu RT na salah tafsir. Kunatina Pak RT. Nah, nu dibawakan kopi, itu diberen cai. Tak pas nguyup, nek nguyup, pas nile, manyangan bubuk doang. Maknya Pak RT kieu ngadahar bubuk. Sembur kena banget sia, meureun. Yo, aya hiji aing tebakan yo. Naon? Leutik. Sia gede pentil korek teh tah. Pentil korek nyaho teh sia. Korek kayu teh tah. Warna bodas. Ngablas di Indonesia bisa sampai ka ieu. Kamannya? Ke Arab bisa, ke Jepang bisa. Terus Komo ka jauh-jauh mah. Eta mah tongo dina kanjut. Mamaner kan putih. Lain. Naon? Emeh nyelap dina kapal. Nya atuh gawe meureun jelema nempel-nempel rame remeh dina kapal. Jelema gabut eta loba. Naon? Contohna keur telepon